lupa perjuangan harus pula disertai doa. Nama kena Oma Oma rintangan 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 sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan takwa juga dengan kebesaran jiwa. Dengan pula kebesaran jiwa. Makin renah atuh. Nah, Alah, tingali aing berjuang ya. Bangsat montong bawa nu kitu, di aing mah bersatu. Sarua jeung rembuk berjuang. Sekuat-kuat maneh nguat-nguatkeun maneh. Kurang ajar. Bangsat. Beda-beda teh. Goblok. Setan. Naon eta? Woi. Kurang ajar aing dirempuk. Lamun kitu sarana, hei para denawa. Hayo kombo tewak ke 7 lebat tewak. Satu mati. Sik minta pamimpin kadir datang siluman Selmin. Datang datang ademan. Datang datang ademan. Ewok mangkule jandana. Aya naon Maharaja? Purwasali ngundang kaula aya naon Maharaja. Ganeng goblok. Jadi aing nu keeuh. Apaan maneh datang ka dia eta mawa maneh teuing eta menuturkeun. Aya naon Maharaja? Wayana bejaan batur-batur maneh pangnyokokeun panmahenkeun jelema nu tuluan. Apa? Hanya bangkong korodo. Anu mana nu kedah ku kaula dipaean Maharaja. Gerawakca balaka. Ulah aya dinding kelir gendang siloka. Gerak pedar saja. Alah pun tentang benerkeun. Ayo. Aisyah makhluk naon? Makhluk gaib tapi katempo. Panci tangkorang. Ya. Ya. Mata nolong. Goblok kata. Jadi kaula teh nyata nyiapkeun pasukan. Bener? Ya mangga. Permios. Saha nu ngadurukan? Engap goblok. Ayo tewak. Higa. Ayo kebun. Kebun wakun paya wangap.
Saya di podaran kowe maju wat. Iya. Wat. Wat. Ojo ayo. Edan kuat di jelema wat. Aya bedana. Musik sia. Allahu Akbar. Subhanallah. Weh, anjir. Kehel iya. Wala. Allah. Iya. Wat iya. Wah. Alah, silagrag hanap. Alah, nya Pangeran Maadil. Coba lamun aing ngawayang tanggal 25 wayang lagrag murid teu basuh. Nuhun ka penonton teu basuh. Alah nuhun jabrig. Heuy. Model tukang rebab ngagebrus di sawah tuh. Baikkan eueuh. Tukang rebab teh kejebur di sawah. Sawah ngagebrus ampun aya wae kajadian. Lain mau puas teh bantuan. Barunya tukang rebabnya di dia mah cekeng oge. Aya gangguannya Kang. Buang ngalinur meureun. Jika nama aya bahan eta. Itu bawa salin nih. Disangka spring bed meureun. Bahagia gitu eta. Bantuan si telek pada yang syarikeun pelagung si teh. Bantuan ali. Alah, rupa-rupa kejadiannya tak bareng di wayang lagrag, tukang rebab lagrag. Repok punya euy. Hah, luar biasa dia euy. Lain seuri ari situ bantuan. Bantuan ali eta teh. Salah aja si berusaha. Kowe maju ya. Alah nah jelema teh tibaralik. Oh iya meureun sinetron dunia terbalik. Lain sinetron dunia terbalik banget sia tanu muter. Tapi dah teuing sia. Mawa bandring. Hah? Yang nulungan Cicakrut. Cenah muntang ada bandring dia. Ya buat tamlah dagor gua inggu ya. Kumaha ha? Carana dipaketkeun kana JNE. Nya dibabukeun ci teh naon deui atuh. Di kita hiya. Pejat bebatok na ku aing tuman. Keur kieu mah aing rek saha-saha ge dibabat ku aing. Datang si Jabrik centang ku aing. Si Baron centang. Ku aing mah asa-asa. Datang pepotongan bawa ke janem ku aing. Keur kieu mah moal asa-asa. Aing teh atuh keur kieu mah. Asa-asa keur mencing kejem. Janom tutup ke perdong. Perdong. Aing mah sedenge-denge naon we ku aing sebutkeun. Uluh anjir. Wah, sia. Kurang ajar sia macem-macem jelema anu beureum beungeut. Naon beungeut teh jiga cangcut.
Jurig nyebut janggut kaing. Wah, di podaran kaing. Dornya iya, boy. Monyet. Iya, boy. Iya. Itu benang. Karasa. Iya. Itu benang deui. Karasa. Iya. Benang bae anjing da lieur de labu iya wala iya ala iya ala adek gitu kan di kampung serat gitu eta hah di kampung serat gitu mana mungtrat naonna eta getihna hah getihna mana getih eta dina sungutna dia ale-ale Maya sete wayang getihan pan mejika tuh harunya anu lajo teh ditipu wae sete jauh-jauh lah lajo ka dia dari tipu pugu-pugu ale-ale sebut getih pan mejiga naon mejiga kan sok lajo film gini dina film rame emang aya film anu getihan nya loba tuh film naon Misteri Gunung Merapi tahun sabaraha eta nya malampir sia laju filmna teh baheula we mung ayeuna teh Avenger alah ayo teh benang rek modal ngahina kene kaing euy alah ayo teh benang deui paduli belegug makan eta ketipu beda teh nyeri hati iya alau iya mutiar segwai kuman teuing keur kieu mah aing ngamuk tong asa-asa ku aing ih sia teh bener-bener teh kana motor wae silakaeun kitu teh bener-bener teuing kitu teh hayang nyalekan sinan galak-galak lu anjir well kumaha bararudak wow kamu orang siapa nama ya orang yang banget juga tangtute dewek ya nama kamu siapa Cepot wow Cepot nama dari mana itu Cepot Arab lain Cina bukan dewek di Thailand wow pantesan bau kita mah Thailand Cok jerek naon mane ari maneh urang mana ngomong teh kieu saya dari Belanda oh urang Belanda iya dari Belanda Belanda mana RW 5 RW 4 apa dari lagu anjing 10 nomor rumahku ya berjuang sekuat tenaga nanti mah Roma di Belanda ada Roma naon biskuit Itali kurang aja modal iya wow Belanda liar lungleng kana wawatok walu bakita janghul nah janghul jangar hulu iya iya anjir terus oi iya
iya Masuk. wow huluna asup tinggal buluna Luna tuh. ibu-ibu ngadenge hulu asup cing jaderit rasaeun meureunan ciluk bakeko hulu bisa keluar asup juga uya kuya sih teh beda-beda teuing bangsat sepipilweun dor ayeuna mah jadi jeung aing iya Beh. Kurang ajar tuturut muning sia mah jelema lain muning di podaran sok wah ala modar alah ulah tolong tulungan aing tulungan dawa 100 we kurang ajar sebangsa di podaran ku aing liat wah iya bangsat cilaka deui jang lanceuk aing dibalangkeun kumaha nasibna deui aduh aing cilaka lanceuk aing aduh tong maot jeung tong maot jeung saha aing ludo wah pas alah wah kurang ajar sanak-anakan aing dibalangkeun di pedaran aing kurang ajar sabasat kurang anak-anakan aing dibalangkeun ku sia ya cek aing sanu pipiluan kan urusan aing di podaran boy sok sia gablek ilmu naon rasakeun sia pasti sayang dumampara iya patih wiratenta dijamak ku ieu nyata cahaya beureum pulih ka jati pulang ka asal da dia resin radak kebayaning dewa modar bangsa iya aduh cilaka lain bantrak-bantrakeun geuning ieu jelema lain jelema samanea kaula minah rupa ku Kakang Semar tapi bisa kabongkar ku jelema jigana lain bantrak-bantrakeun Kakang Semar kaula kabongkar kaula bakal mulang ka sawarga wilujeng berjuang Kakang Semar permios kaula resin radak kebayaning dewa mulang di kasawarga margi tekiat nandangan kesaktianana ieu kakayap peureum itu ujaran syarihna tasarius ieu raja nyata Prabu Anum Wiramanik anu parantos paos kana kajantenan
langsung turun ke lapangan maksa pada ngabantosan nanging parantos telat. Iya patih parantos mulang di kasawarga jadi nerada kebayaning dewa. Datan nira ring kongkonan datan nira tangan teman mangkulengan rana dedeh teuing patih kaula geus mulang ka asalnya tabalik di kasawarga manik loka ngan anak kaula teuing kumaha nasibna Astra Jingga sareng Dawala pinasti tersayang dumampara dia Astra Jingga lan Dawala anu dipun balang dening Itsahya beureum lagrak dipayuneun ieu raja nyaeta Prabu Anom Wiramanik bari jeung kaayaan Astra Jingga lan Dawala sampun ngemasing patit makaning pelaya anak kaula Gusti nu agung nu murbeng alam anak kaula Dawala Astra Jingga dedeh teuing Astra Jingga Mas Putra duanana ngemasing patit makaning perlaya ngabelaan kaula salaku rajana dedeh teuing Astra Jingga Dawala anjeun mati lain dina pastina perlaya lain dina mangsana puput umur lain dina waktuna tasep anak king anak bapa hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengul cager anjeun duaan Astra Jingga lan Dawala dijiad dening Rama nyaeta Semar Badranaya duanana harirup deui mimitina Dawala tiasa ngotekeun leungeunna oge pun kitu di Astra Jingga anu tadina irungna teu beukah jadi ngabeukahan kartina aya napasan deui duanana hareudang heureudeng naon ari aka hirup alhamdulillah hirup euy ari maneh uing mah paeh mun paeh mah comang ieu teh udang Dawala aduh Gusti Agung Gusti Prabu dedeh teuing Dawala aya Gusti Prabu udang aya Gusti Prabu udang Astra Jingga uluh Gusti Prabu nuhun Gusti dedeh teuing Astra Jingga hebat maneh ngabelaan kaula nepi ka ngorbankeun nyawa anjeun nya panginten da parantos kewajiban abdi parantos janji bade ngabelaan salira bade ngabantu salira nuhun Astra Jingga sami-sami ulan parantos kewajibane imakulan da parantos janji abdi kulan parantos karaos nyata kasayan salira bageurna salira kanya salira kajisim abdi nuhun Dawala tah kaula terek kabejakeun patih teges maot Astra Jingga uluh patih parantos maot bener alhamdulillah sia kumaha belenggu teh aya peluang jadi patih
usaha maut tanggulan eta nu ngalawan anjeun Astajingga da memang moal kuat ngalawanana sumohon bulan abdi ge dibalangkeun tah wayahna sakumaha hayang maneh tadi mimiti yen anjeun datang ka dieu teh hayang jadi patih ku kaula anjeun rek diangkat jadi patih di negara uluh dawala Gusti nu agung alah naik jabatan dawala aing jadi patih dawala alah aing itu alhamdulillah yang ngalotengkeun ngalotengkeun ini masaha nu saha we kumaha ngalotengkeun ieu sakalian anjeun rek diaku anak lahir batin ku kaula Allahu Akbar abdi diaku anak ku kaula maneh Astajingga dawala dawala aing ngimpi naon deui heuy teu nyaho pan di dinya nu ngimpina ge paingan peuting ngimpi-ngimpi aing dibobori ku kupu teu nya rambung teh tah sakalian anjeun rek disalinan ku kaula disalinan kumaha ulah rek dibajuan ku kaula sabab baju maneh kuleuheut teu mungkin anak raja bajuna kieu ya atuh moal percaya oh jadi abdi teh mah jadi jantenkeun anak raja anak kaula lahir batin anjeun bakal jadi pewaris tahta kerajaan dawala jadi aing keur jadi raja dawala anjay kira salira maut atuh naon sih teh jadi raja aing cobaan daek mana diaku anakku kaula kerja ulah kerja mangga sok dua nana perem ku kalorek di bajuan langsung Astajingga lan dawala dijiat dening Sang Hyang utawi Prabu Anom Wirang Maneh uli ka jati pulang kasa leungit tiri anu sayakti ilang warna anu nyata ngacangelek jadi dua sinatria kalarasep gararaga gitu kayaanana nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya kilang bumilang gerahudang anjeun Astajingga dawala uluh aka saya kuring monyong maneh teh bener Allahu Akbar akage jadi kasep jadi gini anjir maneh gini anjir make badung Allahu Akbar itu maneh ceng berlagu Allah Gusti tah pantes anjeun jadi anak kaula ieu mah berseka alhamdulillah ulan jadi penginten abdi mah ieu jadi menak kan umat jaga di mana-mana anjeun geus jadi menak jaga sikap anjeun ngan ulah memenakeun wungkul ulah polontong sae urang lamun asup ka imah batur kade buka sepatu dipake si sopan sae urang mangga ulah carekeun batur sae mangga urang oge anjeun ayeuna sorana kudu ganti sorana kitu kumaha manya beungeut ge sora cemeng manya sora anak kieu sia sarua cempreng kumaha cara ngarobi sorana ulan pikeun kokotor anu aya dina tikoro sae ulan pikeun aing kesel ngadaguanana ngomong Astajingga
ngomong buah leuwih teuing teu bisa ngomong asa jiga ada usia ada ayo ngomong Ramadewaji tah ieu anjir dawala dengekeun lanceuk maneh sorakna luar biasa dawala sakrakan lewat ku sora aing Ramadewaji luar biasa anjing anak king anak kaula nuhun Ramadewaji isora luar biasa hambang ka kaulana dawala Yayan Jatnika mah lewat wae dopi kaula kumaha sarua peceun kokotorna sae kuat ngomong dawala aya pikir saeu naon anjir istimewa dawala naon anjir sora nepi ka hade kitu dawala kaulah yang kitu ke dawala hilian jeung kelenci tuh bisa sora kaulah mah kieu gagah aduh Gusti Nu Agung luar biasa maneh sora kitu alus keneh maneh eta geuning hah jadi kaulah teh kieu salalamina tah salila nanyin bakas sora kieu aluh nuhun Ramadewaji sae jadi tugas kaulah enak kumaha tugas anjeun ayeuna lain enteng-enteng naon teh tugas kaulah saat can diberi tugas anjeun rek dibere ngaran heula ku kaulah janten ngaran kaulah gentos ganti ngaran anjeun saha pinameun kaulah Ramadewaji cobi kula sahaya hidup astajingga ku kaulah rek dibere ngaran saha nyaeta Wira Sakti Wira Sakti sabab anjeun bakas sakti jiga kaulah aduh atur nuhun Ramadewaji jadi ngaran kaulah teh Wira Sakti saktina luar biasa bener nuhun Ramadewaji kadenya dawala nuhun Ramadewaji upama tiasa bagentos ulah Wira Sakti naon wira swasta sebaras kaulah rada beungar Bupri kaula maneh maganti ngaran patih jadi Wiradenta Wiradenta sakedeung dige modar sia patih ge pae naon ngahuleung satri kedah remih ke pepenghiran ka dieu kadon barang hak kamari sate ayeuna karena motor mah lapar batekna jadi kaulah teh anjeun teh bakal kasaktian jiga kaulah oh jadi ngaran kaulah teh Wira Sakti saktina luar biasa kumaha maneh we teh jadi tugas kaulah naon tugas anjeun wayahna ayeuna nyaeta panghadangkeun urang-urang astina antara Pandawa jeung Kurawa anu teh geus deukeut ka dieu Panawa jeung Kurawa geus deukeut ka dieu wayahna lamun rek menta i nagara pertahankeun ku anjeun lamun keukeuh Panawa jeung Kurawa lamun keukeuh Panawa jeung Kurawa menta kaula ini ti nagara wayahna paehan ku anjeun paulah kedamaian Panawa jeung Kurawa bener ulah bulat cicing jadi kuaka lamun yai teu bisa mehan Panawa jeung Kurawa ku akang sabab akang ngaran nyata Wira Sakti saktina luar biasa sae di palebah mana nyata di tapel watus negara sae rupina kalau bakal lumampah ngahadang Panawa Panawa Kurawa ya kaulah nyata Wira Sakti saktina luar biasa daun yo balenyang can dibere ilmu kumaha teh lain sakti badan kita nah can dibere ilmu kun berantem cenah bae lain naon anu dising hareupan teh Pandawa Bisma oh ti astina kun bae kun berantem lah cenah modar cenah bubuk ripuh wayahna bantuan ku anjeun dawala moal tuh ada yang teuing sok pasrahkeun ilmuna ka kaula
danyen merek diberi ilmu ku kaula dawala kasaktian anjeun bakas sarua jeung kaula Wiradenta. Jadi kesaktian kaula teh bakal siap anjeun ngahadang Pandawa jeung Kurawa siap. Omat bantuan lanceuk maneh Wirasakti. Ngaran geus Wirasakti saktina luar biasa. Kode antep cenah bubuk. Lainana cenah digulung antep. Bongan si polontong. Jo seruduk jo leos jadi bere abu canaon. Tapi udah teh. Yayi, ayo yayi siap akang. Siap. Hariwang. Lawan astina telain jore-jore aya Bisma luar biasa. Kaula rek mereskeun heula cahaya peureum pusuh kaula. Ieu Wirasakti saktina luar biasa. Lajeng halu mampah ngajugjugnya tetap wates nagara bari jeung para katangtang para katengteng dina manahna mah samarukna memang geus sakti saja jalan jelema didegung-degungkeun kan serius ieu cahaya beureum anu nangtang-nangtang nyata Ismaya. Orang ajar saismaya dibikin syukur eta layang jamu sekali musada ka kaula. Lamun teu dibikin ku aing maneh bakal modar saismaya. Nyolok mata buncelik maneh ka aing. Geuleuh naon ngewa kunaon ka kaula. Padahal aing teh lanceuk siap panggedena Semar. Ye dibikin syukur teh dibikin ku aing maneh maka paragat nyawa ku aing. Utang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Ismaya bangsa. Anjeun lamun ieu layang jamu sekali musada dicekel ku anjeun. Nganu harti hancur alam dunia. Kadiakeun teu bisa dipodaran magiap. Bangsat. Ya rasakeun ti aing ye. Penas keur sayang dumampara. Ieu cahaya beureum dijamak dening Prabu Anum Wiramanik. Ngabeledug jadi kicak-kicak jeung parorisat anu ngidul anu ngaler anu ngulon anu ngetan cahaya beureum ngapurisat kayaanana kapanasaran oge kamelangna ieu rancasan awor deui sareng alam gaib gayanana. What? Ismaya lain waktu aing rek neangan kasempatan pikeun nyandang eta layang jamu sekali musada. Awas jurig sakti setan kumawasa walih mulia tibatan manusia sakuraja. Ya hariwang aing kasih cepotan. Joli ini teh sidik sing harepan teh gagah hungkul. Dawala wayana bantuan lanceuk maneh dawala. Kacarios
di tapal wates nagara. Memang ku ayana ieu nagara acara Padang. Musik-musik ulama ngaudangkeun macan turu. Atu nagara Astinapura. Kayaanana asa dicoogado. Lajeng ngeprakeun ulah dia belah tamkama. Nyata Pandawa sareng Kurawa dikerahkeun nya tapikeun ngababad nagara ajar Padang. Dipimpin ku panglima perangnya Resi Bisma. Anu memang kasaktianana ieu Bisma luar biasa. Anu kiwari parantos nyaketan nyata ka ieu nagara ajar Padang. Hei, Pandawa Kurawa. Wayahna ulah wakanyin tinakan anu anarkis. Kurang bawa diplomasi heula bisi teu apaleun. Tapi lamun bener-bener geus puguh ieu ngahaja. Eueuh cara pikeun usir eta raja. Ayo pada lumapah. Lamun kerasana langka eling ka pangeran. Sapa menang? Resi Bisma kasepuhan nagara Astinapura. Panglima perang. Secara mah menang musib. Nyadiri masing cerincing, masing imut bereng putih. Tegablok polo ilmu. Kumaha pula? Apan sidik gete kareh kepada sapun ku nagara Astinapura. Tapi hanya negara di jero negara. Hei, Bima. Eyang. Duryudana, eyang. Kadieu pangharepna nya salaku budak ngora temungkeun loyalitas anjeun demi nagara Astinapura. Raden Duryudana sampun dumugi. Ieu jelema teh kedah di kumaha yang ieu nagara urang bawa badami heula Duryudana. Lamun beunang dibawa badami syukur, lamun teu beunang wayahna ancurkeun timbalannya. Mana Bima aya di pengkerian. Rai Bima antoh kadieu kuaing serangan yang dibabat di jelema yang percaya Bima ngan urang teh kudu bersatu we pikeun ngusir penjajah. Hiji urang ngahiji Bima hiji waing disasaak sia pindah teh ya Bima itu saha ya satria datang ke dia. Ieu Raden Wirasakti saktina luar biasa. Sumar-sumar kemanikan pratak acia-acia. Wong Astina ulah kaget ya aing Wirasakti saktina luar biasa. Anu bakal ngababat anjeun sararea. Saha ieu aing?
Ayo siap Bisma geura upacara adat terpenai. Oma pindah pirampana kesenangan Saha ngaran aing wira sakti-saktina luar biasa. Anjeun saha? Kaula Bisma nyaho aing ge. Atuh nahan nyaho babat nanyakeun ieu aing ngadoja ka anjeun Bisma. Ari anjeun teh salaku naon ieu aing salaku putra mahkota. Nagara ajar padang sakedeung deui ieu nagara bakal kapimilik ku kaula. Kaula nu bakal jadi raja. Kadenge ku anjeun. Yang geuning ieu teh anak raja cicing sia dur bedug. Aing Duryudana lain dur bedug. Sia anak raja. Geuning aya bemo. Aing Bima edan sia kahila. Ari anjeun teh naonna raja aing anakna. Jigana anjeun kaderek naon? Ieu bejakeun ka bapa maneh. Geura nyingkah ti negara ieu anu kudu nyingkah mah anjeun Bisma wani-wani anu nincek kana tanah kaula, tanah kelahiran kaula. Tanah tumpah darahku. Di sanalah tempat lahir beta. Dibuai dibesarkan bunda yang kunaon Isatria teuing. Yai Wirayuda bakang pangmidiokeun akang keur ngababad urang astina Yai. Rekam ku Yai, upload di Facebook Yai. Saegar bangsat macem-macem ka kaula Bisma dibabad ku Yai. Hah? Aing wira sakti-saktina luar biasa. Kurang ajar, naon kurang ajar goblok? Yang aya satria goblok-goblok ya. Teuing satria gelo ieu. Yang kesurupan satria, naon nyebut kesurupan? Kabina-bina teuing sia. Macem-macem ka aing wira sakti-saktina luar biasa. Tong boro anjeun Bisma dewa lain talu kabeh. Pikir kumaneh. Kaharti Bisma? Jika nyaho jeung aing komo sia hati-hati. Yai video akang Yai, mangga Kang, nepi ka modar Kang di video. Manusia iman hatena bakal katinggal jalan. Jalan bener jalan salah sadaya tungalmana. Natrat dina ayat-ayat kaserat jeung disebat jendruk sakaan dunya pola manusia. Dikere pangset kang opik jojo
Tong geret Tong geret Tong geret di bawah lempang pamandonana tampolong di bawah lempang Tong geret Tong geret dina tangka Nagasari Aberli tampolong Nagasari Tong geret Tong geret dina tangka Ajai Rijal Nagasari Tong deret
Dengeken nirahkan ningali ingkang samya sampun prapta kaget mah kagiri-giri iya kagiri-giri Bisma Daud ya dengeken ku anjeun wayahna anjeun geras rabongkokan ka kaula anu ngaran nagara Astinapura bakal direbut ku kaula dibikin syukur nagara Astina teu dibikin wayahna anjeun bakal peragat nyawa maneh ku kaula aing wirasakti-saktina luar biasa dengeken ku anjeun wirasakti make saktina luar biasa tuh Sudi bejakeun ka bapa maneh lamun bener-bener bapa maneh lalaki langit telangan jagat maksudna gerasi ngarepan aing Bisma ya dengekeun Bisma tong boro ku raja kaula ku kaula heuleh nyaho anakna nyata wirasakti-saktina luar biasa sakali desia rek nyingka apa moal maneh mereka sempatan kaulah kanyen ya Bisma muasanu bakal ngabela negara bangsa lintang ketika kaulah ieu teh negara aing meudeuh negara mana ge tiba heula geuning buktina loba masyarakat negara Astina anu pindah ka kaulah ya puguh dari olo ku sia ku sembako atuh ku maneh teu dibere sembako bongan maneh salaku pamimpin teu merhatikeun ka rakyat leutik ngadon ngampentingkeun pribadi anjeun salaku pamimpin denge kumaneh Bisma rakyat katalangsara rakyat anu teu tua teu dosa ku anjeun dirojet gara-gara anjeun mentingkeun diri pribadi ngarti sampean bis kota Bisma aing bis kota aing nyaho dek balik apa mual bisa anjeun kudu balik Bisma Yayi Wilayuda Bang geura buru-buru video akang Yayi akang rek ngababat urang-urang Astina Yayi siap Bang Pangvidiokeun ke Palu Gada gitu pangvidiokeun ke Palu Gada Yayi nyen konten keur dina entik jeung entok Yayi yang bikin kaing jelema cicing Bima tong boro maneh sanagara Astina rampung aing jeung warga-wargana rampung aing ku salarea gulung aing ku sanagara hayao yang ye satria ebel ya gelo isatria Bima tuh nyebut gelo ka aing saoket cerak aing hayao lamun bener-bener anjeun laki langit langan jagat gerak bejadkeun dadakeun sakatu kaula amakan sadami buk salaman kaluan nyawa tina raga nyaeta dina mangsa ngabela negara je bangsa maju Bisma yang sieun yang cicing Duryudana balik wis indikeun wae balik anu epis burih montong aya dia Duryudana yang mundur maneh bagian aing nu kieu patut polontong sia nu polontong geus kolot hayang gelut teu ngukur ka kucur teu ngumangka awak maneh Bisma lengkahan bugang aing hanyaho geus kolot teh beuki polontong sia yang bikeun ka aing dijejeuk ku aing emangna aing tai muning maka jejeuk aing paling Bima Duryudana bagian aing nu kieu menang tangkai mundur kabeh Yayi video akang Yayi akang rek gelut jeung nu kieu patut mundur akang rek tampil dina acara 17 Agustusan Yayi sing inget Yayi kuatana ku rumah Yayi aling Duryudana aling saya
patut bikin kain kalau ngomong sia Bima lamun eueuh kawani mah mundur maneh awaknya gede angin nyaho kanyut meletik sih teh nyaho ti mana sia apal ai hah kamu gimana teh bala-bala mah kecengih hejonya Apal teh. nyaho ti mana sia aing nyaho yang apal yang buki bolo-bolo ya mundur Bima mundur aling waing kurang ajar sia bangsat Yai Wirayuda Yai Kade kamerana bersihan lah bisa kebuli Siap on kan siap. akang rek buk jeung di patutnya Siap record. cik kayaknya habis lamun bener-bener anjing laki langit langan jagat hah cek beja bisma teh gagah cek beja bisma teh jago hayanya jeung aing nya bener mana satria sok hutang pati pati hutang bilang ti bayar urang nyawa ti mana aing loba hutang hah kawas nu deukeut jeung aing make loba hutang rasakeun sia sok tantingan jeung aing hanya bisma bener sok hayo tantingan hop aing ge nyaho eta mah musik mimiti wayang golek belegu Musik Natalo eta mah. musik opening wayang golek tiba heula ge eta kararange aing nyaho aing kudu balikan di tina karatagan panayagan nahaon ku aing sok aing gulung ku panayagan aing udah sakti luar biasa nu bener bina-bina teuing hayo Cike yo perang tanding sok ayo perang tanding Hop. Aisyah kumaha dijik anak kawitan aing lain dalang tapi aing udah sakti luar biasa dipecat ku aing kabeh sia bina-bina teuing naon dalang taluk aing sabab aing udah sakti luar biasa Aing ditinggal ke Bulilis meureun sia. sok minta tandingan nu bener hayo eta ayo bismillah Sambil kelo Bismillah wanita non diwarasa mengguna tidak narasa ikhlas ngabela negara ngabela nusa jeung bangsa negara katurang Yai video akang Yai Oh, siap. rasakeun sia sok iya what Aduh ilmu kesaktian tandingan kadijayaan
Bisma Kumaha eta teh? jangar baula Bisma Menit ge hanteu eta. sangka sesangkleng nengeut teh goblok itu sih teh asli getihan irungna gitu kor geuning elehan kilo teh sakti pelebah mana kurang ajar hei Bima Duryodana wayana siapkan pasukan Kang Yai hapus video Yai geus di-upload di Facebook Lain aduh Yai geningan kaula teh gening lain wira sakti tapi wira lemah Yai remah nege luar biasa Yai sulingnya bambu kunaonan goblok can dibere kasaktian can naon jo ini tentu sia teh jo belenyeng aduh Yai tulungan akang Yai lemah sahwat oh sia kurang aja sih kayak jajak aing tepoker sakti kieu aduh ampun Gusti nepi ka kieu-kieu na geuning kaula teh ditipu majar kaula teh sakti tapi geuningan dikepret kaula nepi ka leuleus lir kapuk ibuna lir kapas kahujanan aduh disiksa diperdaya nepi ka kieu-kieu na bong ka jelema anu laib abong ka jelema miskin nepi ka kieu Gusti sulinga bambu anak king anak kaula teuing kunaon ampun Ramadewaji geuning kaula teh boro-boro sakti atuna can dibere ilmu can naojul ini geuning kieu karasana nasib diri bagi awak dikakaya kanu tungara ampun ting kaula penakeun kaula jeung Dewi Sinta nanaonan aduh Batara Guru tulungan kaula ampun ting kaula jadi kieu teh bisa walakaya Yai ampun teh ampun ting Kang Mantri sia saha maneh aing Wiradenta naonana Syura Sakti anu lemah aing teh adina cacak lanceukna elehan komo maneh adina baju sia nyaho lanceuk aing magelo para keluar ti rumah sakit geus dognamu urang ngajar sia sok iap iya tingali Wira Sakti belungu aing gelut ieu Allah ampun sok tingali saya gelut ieu aduh Gusti nu agung hayang pangijing sukrasana sia maneh teh naonana Syura Sakti kaula teh adina ngatempo lanceuk maneh sakitu namru ku kaula wah adi aing mah keur mencret lanceuk aing mah
Yai disinggang tinggali papalasina mainggang pangmaehkeun eta bis kota yai di podaran ku aing mah iap Wai ngelacek aing ditampiling di pika ngajolor peureuss teu ngeulanana wai udah kalah ampun tingali goblok Bisma kuai sakte sakere 5 menit ente mabur aduh yai tepungkeun kalau jeung Hercules yai para Kurawa sadana bubar katawuran anu tingangan ukur panawalimaan anu memang sadu mungkuk haram dempak kudu ngejati pakalangan nyata Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sadewa anu kiwari ieu Bima nafsu anu ngakuduk-kuduk amarah teh kawadahan aling baik dipaehan kabeh sia ajar sedih payahan aing Bima sok aing nyawa si Bima what nyakeun Bima ngemasing patit temekaning perlaya di keprepnya taku ieu Wirayuda tingali sebelum aduh yai tepungkeun akang jeung Rocky Gerung coba siya menastikar sayang tumampar ya Arjuna luncatnya tapade nulungan raka Nabi mananging di tece ku ieu Wirayuda ngemasing patit makaning pelaya nanau urang sia Nakula narajang nyata pada najong nanging kapihlan iya alah kurang atai Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa parantos masing patit temukaning perlaya kasaktian ieu Wiradenta memang luar biasa itu kayaanana atuh Yudhistira tibatan lunta ajenting tumpul ludes kayanana datan nera tangga demam datan nera tangga demam boleh lana sok serang aing Yudhistira kaula mau nyerang anjeun ngan lamun anjeun nyerang ku kakak kaula yahak pikeun bela diri nah teh sieun tingali dulu anjeun antu geus bae ha kaula mah sieun henteu teh sieun henteu nah anjeun teu lumpat lanceuk maneh atawa dulu maneh pararae sadu mungkuk karam dempak kaula kudu mundur tina pakalangan datan nerat tangga demang
Datan nerat tangademan Ewuh manggolengan rana Berjuang mati-matian menuntut keadilan. Aduh pangihkeun kaula jeung dinarkeni Aisyah pimilon kadieu yang nyaksian akang Yai saceukana sateacan akang lepas ke Japati nyawa di Japati naha anjeun telunta teu kabur Yudhistira kaula mah moal kabur ti pakalangan maksud anjeun naon sapanjang nyawa dikandung badan demi negara demi bangsa kaula mah munur sasiku moal ngejat satunyang beas natesieun maneh tinggal sanasib jeung dulur-dulur maneh anu pararae kaula mah sieun henteu urusan maot mah da kabeh bakal ngalaman ngantri urusan maot ngan kaula bakal bagja lamun kaula mati di medan jurit perlaya di medan danalaga ansur di medan tempur maksud anjeun naon anjeun teh pupujieun beurang kikieun teh hayang kapuji atawa anjeun teh hayang jadi raja ari puji mah anu kagunganana da kaula mah makhluk biasa makhluk lemah kaula mah teh hayang dipuji nu penting mah hayang anjeun mulang ti negara sabab ieu negara astina teh darah daging kaula ibu pertiwi kaula anjeun anu kudu nyingkah mati dieu jadi anjeun ngabela negara jeung bangsa teh meureun kaituna aya dipikah hayang memang aya hayang jadi raja sanes naon hayang negara we subur makmur Gemah ripah Locinawi aman santosa kerta jeung laharja teu sieun mana dipaehan ku kaula sieun teu kaula mah nu penting anjeun nyingkah ti dieu jadi yakin anjeun teh nyata ngabela negara jeung bangsa lain hayang kapuji lain kaula pamuji melain piharep ku kaula luar biasa kumaha lamun negara asli dibikeun ka kaula negara anjeun negara nyingkah ti dieu kaula moal munur sasiku moal ngecat satunyang beas demi negara demi bangsa tingali Kurawa pada mabur eta mah karep pribadina jelema ngabogaan pamadegan sewang-sewangan teu geuleuh maneh ka Kurawa henteu bener timalan kata Haji aing ku anjeun Yudhistira jiwa juang anjeun sanajan ayeuna geus kadesek anjeun tapi tetep kurang genep anjeun ngabelaan negara jeung bangsa panceg teu ungut kalinduan teu gedag ka angina